Oh di lembur orang iya pasar malam. Penting sakan dia mah, ngar. Jangan ngar dia ngar. Bos, mana lo, bos? Masa sih anu bukan Ah, ini jati. Siapa ngar? Mama. Oh, wah mama. Wah, kayak dia mah jam 12 penting mana kayak kalbu. Mantap mikir atuh aing. Di luhur mana? Makanya kita menang-sama kieu, mama pinyahu itu PM. Ayo hawang naik. Ayo. PM itu nanti jalan. Kayak pengen nage penting saya kayak nage. Aneh sih mah belum. Si Amang mah tongori tuh, Mang. Capek jalan waki ya, saya jalan kayak 3 tahun deui. Si anak mem kali waki ya. Baca bordak si Amang apa orang? Si Amang. Amang mah rada stres ya. Rada stres. Yeh, si kehe teh. Babang. NANI?! Aduh, hirup teh kieu teuing. Meni hayang dah juga anak batur. Dia ajak ulin shopping ke mana. Lima boro-boro. Tapi di doge lah geus agak geunah ulin soalna. Ya hayang juga anak batur. Boro-boro ieu iraha bawa hayang itu juga anak batur. Oke weh, paling mangke paling oke lah juga batur bisa shopping. Ya Allah, semoga bisa juga anak batur shopping kemana. Amin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumprasun. wabarakatuh. Kapes. Kenaon nyanyian we atuh? Nyanyi itu bener leuh bener. Tak sih meni hayang juga anak batur gitu. Oh, jadi nanti nyanyi supaya terhibur teh gitu. Jadi hayang jadi anak batur teh. Entong kituna. Jadi nanti hirup di lembur mengenahan mana teh tong hayang hirup bahagia ke situ yang penting dia we di lembur-lembur gitu tah. Iya nah. Tong hayang sopi-sopi geus gitu teh perlu da mal dibawa ke akhirat ieu. Bener. Betul sakeut boga kebun. Nah, iya. Kieu ge geus nah. Heeh. Yang penting boga babaturan we atulah anu ieu kan ieu tuh. Itu sekalian ieu mah. Salah. Kumaha ya? Gabara teu damang? Teu. Alhamdulillah damang. Oh iya. Salahan ge teh. Heeh. Nya geus atuh arek kitu mah balik heula. Masuk. Tong mikiran kumaha deui ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bau ah. Si Onar tuh. Bener teman, kebek pisan ah. Pasar malam gitu ya teh. Orang ternyata dia merenya. Wah, kincir. Nempuan ah. Mau puncan jalan gitu. Nempuan hungkul. Jangan jalan mah ek naon adi gak inget buka duit. Da si Onar ngagantung 100.000. Karinya ba? Sugan gitu dinya mah nya. Gratisan gitu aya si tukang itu na. Kangkara teh ya nyahuan pasti kangkara mah ada artis. Hah? Artis. Artis boitor. Hah,
Biar aing. Benar. Naik deh. Duit. Loh, suka jalan jelema. Mau naiknya ke duit. Saya tahu ya, kieu mah aya muka Apa jaga dia? Bogana di dia, naon di dia? Bogana. Terus jauh. Teu buka duit mah ulah naik. Bicara duit. Asa wae nya. Sah, wah, segala. Buka. Ning perem. Wah, duit. Stres mi jelema teh. 5.000. Wah, 5.000 tuh jalan oge. Naik 5.000. Aing nanya ieu. Jalan iraha. Aing naik kincir ya. 3 tahun deui. Pada aing jauh wae jenuh. Geus 3 tahun deui. Kok 3 tahun deui, Cek? Duit. Nya lilat masangna ge moal babari, teh emang babari masangkeun kieu. Memang mana nu masangna? Ya, sorangan. Tuh enakeun naik ka dieu mah yeuh. Bisa naik ka Mantap. luhur, Bohong. bisa naik ka langit, maneh tuh ke ka luhur, naik ngali bintang. Sok atuh anu misalkan bawa mana jaga nama eta krungkeun. Bacik orangnya 3 tahun deui. Hah? 3 tahun deui. Syukur anu boga duit kudu bisa naik ka dieu mah. Teu boga duit mah menga mangka. Jauh ieu nyawa lagi mahal. Nyawa mahal. Ulah hayang naik ka dieu. Mangka. Oh, wah, tuntut boga duit mah tong naik. Waduh, sama. Waduh, nah anu puguh mahal. Lain sia nu bogana. Ih, ada sih. Yang kemasannya ambil apa teh? Kunci. Gila eta masalah teh. Wah, maknya maneh kabeh ieu pasangna. Teu percaya aya. Nah, mau percaya mah emang mau sering urang. Kela aing asa wau sia teh. Saha? Tukang kredit sia mah nya. Tuh aing mah tim Medan. Di Medan. Edan sia mah di Medan. Bejaan sama mantang. Hah? Ulah kuting kaganggu. Hayu teh. Saha? Sia tah. Udah kurang. Hah? Asa budak. Oblak mana ya teh? Apa tuh nyaho? Ini kau lu gol gitu ampun kos bapana. Yang di Medan. Medan. Orang Medan ku masih bahasana. Aing nyaho. Iya tah mah. Siapa ti jahun? Atuh teh bahasa orang itu nya. Semerah euy ya. Oh soe. Sa coba sekarang siksa. Korea atau mah. Sama bahasa isyarat. Jalan ke dia. Buru aya yang naik ieu. Bae aya sorangan oke. Boga duit. Jalan ke boga aing duit mah. Mana? Asa teh nyawa aing. Teu. Boro. Oh, tutup. Tutupan kos gimana wah. Bukan aing nyawa sampai jam 5 aing bukan. Heuh, sia nu kongkol ka dieu. Matak ieu ge izin ka dieu ge ya. Pan ieu PM di dia. Misalnya aya iyalah kincir gitu pas malam gitu. Izin lah ka aing soalna masuk tanah ka aing itu. Saha? Aing mah izin ge ka RT RW. Pasang kieu teh. Sewagena mahal. Mirujit tinganan. Batu kan bogana kitu turjut kieu sama lain bogana mah nyawa aing legal sama. Cuma nyawa teh ulah pungli ulah sayang potek polisi. Pungli. Oh, hayang ka dieu mah datangna jam 12. Jauh-jauh sa mungli ka dieu. Jam 12. Nu sorangan itu. Sarek urang dihurungkeun kabeh. Hah? Dihurung kabeh. Naon nu soalna sorangan? ieu can beres kabeh jiran teh. Wes jangan sebut kumaha. Canjieun kabeh, can beres kabeh. Tuh pagawe urang ke sararek keneh. Banyak temen nu asli eta mah. Bisi arek ka Sama dieu. ilegal temen nu asli. Bisi arek ka dieu. Aing naekeun ke jam 12 penting ka dieu, jam 12 penting ka dieu. kalau sugan nyegeusan jam 12 mah tuh. Mina jam 10. Budak orang miskin mah tuh kadi orang miskin mah jangan orang miskin yuk. Jangan orang kaya nu boga duit. Oh, oke lah. Aing jadi ieu. Ka mana sih cenah naik. Wah, Siapa ka kamu itu bahaya. kincir aing. Kincir naon. Mama Oh, saya diuk. Da aing mah ngarusak ieu mah. Tuh berit mah naik tuh berit. Mah, ini ganti. Siapa ngarakeun? Mama. Oh, mama. Nu aya ka dieu mah jam 12 penting mah kayak kalkur. Hang pake kincir atuh aing. Di luhur maneh kan ningali bulan bintang di luhur aya. Mau saku-saku jelema. Nu teu boga duit mah utang main. Di manakah ini yang sesembunyi? Mang, oi. Wah, hampura Pak. Iya, di magelo ya. Gimana lo? Siapa lain sih gak lo ngamberan? Hanya ngaku-ngaku ulang dia sia.
tuh mak tuh naik. Aing mau jadi kai tadi. Kayak naon nek konek kadinya nya. Silakan wae sia mah. Kakarek sia mah nya ngalinya. Kakarek mah tongana ka dia. Cinggola, hoi, cinggola. Siap, bisa menang duitnya. Maling si goblok. Penyakit ari geus dipicen mah. Ngeunaheun Itu kunaon cuaca teh meni kieu teh Gusti nu Agung. Nah, habisan ieu teh alhamdulillah teh. Loba-loba ting dosa suka manusana nya. Aduh, rek nyawah ge. Can usum nyawah tuh da nama. Usum nyawah ge da hese tuh. Cuman dia ieu non sumah lodo eta mah. Pararanas. Aya pameran. Tah. Assalamualaikum, sampurasun. Jelema tadi jeung kos sieu. Jawab heula sa teh. Waalaikumsalam. Aing kos kieu di wae, geus kieu di wae. Rek naon sageh nyaho aing di dieu teh nyaho wae. Aneh aing bada. Teu kaup aing di ditu aing aya tanya ditu kemari aja. sia. Naon nanya naon? Si babe teh itu bener atuh. Babe. Bau sama. Aing mengawakeun penyakit. Sagala penyakit anu dikeluarkeun ngeunaheun. Enak dirasakeunana. Aya penyakit dituna-tuna mah malah jadi penyakit makin parah. Entah orang kudu bersyukur udah bisa kene. Micen. Heeh. Batur mah micen ge naon urang Benar sih bener penyakit. Tapi kan ngagubator mulai lewat bau. Ya bangun saja ningali aing keur Ya mun arek gitu teh tong teleponan. Hah, namanya nyahoon isi bebe moal. Urang nek kumaha-kumaha ge. Ya berlaku teuing bari jarak jauh. Gitu tengah dengi. Mainna mun bau kan sarua kana usap kana HP kana. Main nama mau curigaan ke orang mah ada main hati ingat orang dengan cinta pertama dan terakhir buat dirinya. Kaneng lah kaneng. Saya tanya, oh di lembur orang aya iya pasar malam. Penting sakan ieu mah, ngar. Ih, Jae ngar dia nar. urang mah tersep ramean. Mendingan cicing di lembur di saung. Teuliih herang panon. Teuliih herang panon heuh, aing bener. Teu penting aya arek kepinya, arek kapuna pasar malam. Kan aing duit, anu 100.000 teh sia. Ka aing mah mana? Iya aing mah tanya. Aing teh iraha boga utang ka sia. Aing teh nyaho sia ujug-ujug nagih duit. Tira minjem nagih teh. Nah, hampura aing teh cuma sia tetep go hutang ka aing anu musana kudu ngahati atuh. Aing teh kasbon ka sia teh 100.000 mah atuh, berapa teh eueuh mah. Atuh kasbon teh ningali keadaan atuh Kang Karas. Nya piraku teh sia teh anu sia kebogo sia anu gawe jauh. Aing mah boga kabogo. Bisa ditransfer, mah sia buka rekening teh. Boga kabogo aing mah hayang. Boga tem. Hayang nabung, hayang naik haji jeung manehna aing. Naik haji. Nya heuh saya teh kudu boga cita-cita hirup teh. Wah, ini lo baga aya pisan teh mah. Urang sugan we barokah tina haji teh urang teh bisa jadi haji mabrur. Sia teh, yeuh orang desa mah teu nyaho-nyaho sia teh nya aya rezeki orang desa yeuh. Mainna cicing-cicing nyaho-nyaho mah makat ka haji. Eta teh mainna teh no. Wah, Nya keramas mah. pengumpulanana Hayang-hayang ka emang geus aing rek kasbon ngabatur. Aing arek pesan malam aing. sabodo teh aing mah pepilu. Loba jajaneun kitu tah. Aing mah ngangkan cicing di saung we ngeunah. Memaneh we. Mah inget karamean, nyuana karamean mah ngolokkeun. Sa teh Itu ngolokkeun maksudna moal ayeuna hungkul urang teh kan nya. Embo aing mah tetep Ya, aya laki anyar gasip sia. Aing Tadi mah- orang amprok didinya penjagana. Aing moal kabita ka. Penjagana asli. Moal Pakai kacamata ka- gitu. Mirip banget teh gimana? Moal kabita ku karamean dunya. Iya, lima sama karamean dunya sia teh. Eta mah hiburan. Sia teh bang. Ye, hirup mah tong loba ting hiburan. Ngolokkeun sa teh. Mendingan kieu cicing we di lembur. Tanggal poe iya tuh orang mah da sampai sok di sawah wae. Panjang maneh nya sorangan. Ya kadang-kadang ya sa teh Mumpung aya di dia gitu Iya, da
karena karamean teh ye sia yang itu naik ye mana duitna eueuh saya teh ku babat teh diledek orang miskin tong ka dieu orang miskin ulah ka dieu orang mah kudu hidup sederhana tapi bahagia ulah jiga nonton batur terus mah ripu ngaripu batur sorangan kayaknya kieu menangeuna urang mah pemandangan gunjah ke gedena ku Gusti Allah ciptaan Allah sakitu endahna moal aya pe mangana ciptaan jelema pe mah ingat mah iya we ngadepkeun Gusti Allah urang mah moal daek mah tuh keudeung ka kieu mah tuh naruna ayeuna urang tepung kadinyan po aya laki kasep duit maneh cek si bebeb ge ulah inget janji setia kita berdua kita Setia. akan bersama Ada kawin gitu. Lamun heueuh teh mun ada kawin mah mana balik itu sebulan sekali ka dieu. Atau we transfer ke gitu. hah nya aing mah beja-beja transfer ge si sia diinyeman aing mah mengen keneh kieu we hirup mah Si kocok jeung urang lilahan keneh urang. Tapi urang mah da kiki da. naon? Si kocok lilaan keneh maneh nya lilaan keneh urang Heueuh nya aho we urang nu lilahan mah. urang tata di cicing di dieu kita ka mana-mana Lain di Dimas. Masana ngsilangna gitu urang nu silang mah. Si kocok mana? Masih kena anyar mana orang mana orang Subang mana mah. mana itu nya Mana hitut berantar bareng geus nyeo. sebuah waduk Mana Pokoknya. sorangan eta tah beur ieuna tiungna. sama tadi pan aing geus aing geus Aing ceritanya sih mau di mana? Aing ke di PM tadi. sama tadi dia teh ngadon ngawelu sama gandeng Poplok juga sih mah. bau Geus aing ke PM lah. yang wae aing mana di dieu aing Guru mah jeung geuning eta laki kasep. moal Yes, burukan. moal kabita aing mah mengan cicing di dieu we hirup mah Ih, siapa Si aing ge meni pas kuku sudah- Jawa dasar si onar, konar, Sederhana. bonar, rangka bonar siapa? sederhana teu penting Mas siapa bahagia lieur aing lah. Wah, ini berikan semuni keras kepala pisan di eta bandot. Hari salaki bos teu beuting si kocok di teu selingkuh sateh ane anu geulis itu mah. wae ngomongnan wae ge mau dideng urang mah setia Sebelum teuing si konar emang si konar ih kocok mimpi naon nya? Tapi kumaha gitu apa sih kumaha tuh teh? teu urang mah da Cai mah nya neangan teh di geulis gitu. awal Da percuma ki mah. ge Coba maju-maju hirup teh. ya nya aing maju hirup mah di ditu ka dia maju Ya, tapi maju itu mah maju Sama kehidupan pemikiran- siang, sama maju pemikiran- kehidupan siang. pemikiran maneh. Weh konar, naga bonar, masih we aing PM deui. bener we gua Aing apa mah? Aing pada siang mah coba saja main teu gojes. moal mah Aswa 100 meni hesek. Kabogohan beunghar oge. Boga perusahaan ngomong mah cenah. moal tuturut mundi Masih we nar. kieu we heng cor atuh Mas ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, akan kamana wae akang teh. Ece di dieu nungguan wae. Sawah teh geus cocok ieu mah jeung di belutan mah Karena geunaheun mah geus alalus mah sawana jeung cocok pokona mah geus jeung di belutan mah lah. Jeung di belutan salah ngomong teh jeung di urakan maksudna teh eta. Lah yeuh aya we nya si Adit juga we aya di ditu lah si Adit. Ayolah urang sampeurkeun we ka itu lah. Mana anak saha? Iya, mentang pisan kenyang deh atas ya. Gandeng ya. Urang kermusat sawah saha eta. Sah urang naon? Di
maksudnya haun di dia tapi kayaknya wah aing bogaan kecuali si Pawan. Batop. Yo, urang mah boga. Pisan yang dak. Yo, iya oke yo. Sawah ieu oge nek dijadikeun helikopter. Tempat Helikopter di mana isi imah. Helikopter urang ieu teh. Ya, saya percaya. Boleh bawa ke ieu tanah buktina. Oh, bawa ka dieu. Awas ya namun eta geus eta lah geus enggak mau libere. Ampun teh Geus mangkat lah. kan itu teh pabrik geula ieu lain masalah mangkat teh. Ieu mah tanah aing lah. Tanah aing nek dijual urang. Nek dijieun. Di dieu tapi kayaknya nya dijieunkeun naon teh teh lah pokona mah ke deui lah. Mangkat urang keur busep ya tuh. Arek meunang ieu ge. Bangun supan naon. Tong ganing atuh nimbung Kuing mau libere lahan sih kuing segitu dia Ya, libere. urang nek dijual kok lahan oge. Wah, pirakus ya boga tahan di dieu kayaknya oge geus baraha ieu teh. Itu kabeh sawateun urang ieu teh engke geus gede mah. Wah, sama mah ngarti kita ieu di dieu kita aing kayaknya teh meuli teh teh mahal semua Geus mangkat lain keur ngurak itu. Urang bangun bak itu ih. Geus kitu bangun uyuhan we teh anu indungna boga anak geus kitu bangun ih. Mane nemu bangor budakna. Sok sia naon deui kitu tah di kieu teh. Us, aing keur ngurak ya us. Mana nu us? Masa sih anu ka Nganu hujan. Basal. Ulan. Burang mulang dung mana bisi neangan. Oh, nyatu ke heula ieu keur nyiram lah sampeu. Geus teu kudu disiram kayak ge hujan. Oh, dah hujan mangke lila kene atuh. Geus teu kudu disiram. Nganu ninggalkeun ke heula dagon apa?